Bening juragan. Ya. Aya naon denawa-denawa Syahajeun ngaran kaula teh Janaka. Syaha Janaka teu make Sunda. henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Ngaranna Janaka. Janaka. Ai itu Abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin ngaran cararane buku Janaka jeung Janool ieu Udin punya gede. Buku manehna jauh teu kadenge. ya Janaka Kaula dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyikah teu nyikah alamat cilaka maneh bakal ngeringkuk dina obang. Hah? Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup kadungsang-dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanyaeun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha, mana nu bogana? Dek di idinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah. Meureun ngeunah ka aingna. Ayo. Da moal meuli basa mah deuleu nyikah maneh. Itu pepelakan teh karek saminggu, Dek saminggu, dek sabulan sabodo teuing. Lain hak maneh. kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun Balik. Dipaehan ku aing. nya kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah sudah dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep dengan duit teh da lamun boga keur nyogok mah ku aing dibere menyingkah da dibere menyingkah teh mah teu popolotot teuing pemasukan Hayo nyikah. anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean. Lu ngancam lu? Hah? Wah, bahan ribut ya, Bebeja aing. repot lan. Siapkeun tanaga pikiran bisi ribut sae lan. Si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima sae lan. Tenang. Bener tegara, tega pati, Tega ayo aji mulati tegarnya. Ajar satria. aduh alah iya aduh